Urang parabotan boga sapasia ya. Alhamdulillah ya Allah. Geus nuhun ieu ge. Loba panci kekenceng naon heuh. Sia. Embung aing jajan ada mah. Tuh minta tuh ka teteh sia tuh, teteh sia tuh. Duitna ka mana ka cerekeun di dieu. Aji budak jan. Naon sih? Jajan teh perut teh. Ih. Ai saya teh meni jajan wae pagawe teh meni. Ya, manehna teh minum. Mang. Nah, Iya lupa. aduh, nerjang ka dieu. Ayo. Duh. Tuh Ayo lupa mah nya bener dodonya. loba. Terus bonang duit kan 5.000 engke pake jajan dodo. Ditambahan dari kieu mah. Yo. Lupa nya. Aya teh gas. Nah, gas teh naon sih? Gas. Urang parabotan boga sapasia ya. Alhamdulillah ya Allah. Geus nuhun ieu ge. Loba panci kekenceng naon heuh. Gitu. Ieu si Dodo daripada hayang jajan wae. Boga duit jeung goreng tarigu we ya. Dinangkaan dikimplung. Arana. Mantana. Bari dijual saware. Heuh. Lumayan. Pakai jajan-jajan we si Dodo mah. Jajan. Babari mana aing dek kuli dan dititah kuli ayeuna mangkeutan kangkung ya. Ngumbah kangkung, mangkeutan kangkung. Si Dodo can barang dahar. Entak dipangagorengkeun ieu soten ya. Cimplung. Cimplung nangka. Mun loba mah bari dagang ka tukang ieu. Anu ngararinci kangkung. Nu nyarian kangkung. Mendingan si Ijah mah teu bisa diandalkeun balik ti Hongkong ge. Tuguan ka Indung. Geus emak cicing we. Mere-mere duit meuli beas. Sakarung mah eta duitna ka mana mah eta? Can teu nyaho aing bingung. Ka mana duitna mah teu deukeun nyarita jelas teh ya. Boga anak teh bingung. Aturan mah Indung teh geus kolot geus tinggal cicing. Gitu meuli beas semikiran dengan sanggup jajan si Dodo. Barala kieu ieu nya jangan teh ampun. Ieu makam tehnya hareupeun imah ieu barala. Popoyan teh sugana segalaring itu teh nya. Geus asa meledong-meledong begini ini cuaca teh. Ini, aduh, asa bayeung-yang. Asa gerah begini badan. Biasa di Hongkong mah Ijah teh di AC wae tiap we. Lu jangan so iya deh. Ya gue gampar mulut lu. Ayeuna mah meni panas banget gua teh. Asa gak kuat gua teh. Kepanasan begini teh. Benar sih dikakatan heula baju Ijah. Ijah, Naon, Mak? ya. Tah aing ngagoreng ieu ya. Cimplung. Cimplung. Heeh si Dodo. Naon sih mah cimplung? Nangka make tarigu eta arana cimplung. Telepel. Ih. Ngeunah banget itu. Telepel Ijah mah dahareun mas karieu teh hararayak mah ambu. Si ari si Ijah teh nya bedagongna teh. Beuh urang mah biasana ge ieu spaghetti. Spaghetti di Hongkong. Bager. Oh, spaghetti mah. Ayeuna ge naon we ieu nu digoreng daripada jajan. Sia teh mere wae duit ka di sia Budak boloon kitu mah rek naon diberean jajan keun we teh kadaharan daun nangka. Bege kadaharan daun nangka meni alus mah lintuh. Nya eta mah kan budak
lain bolon iya jelema bener ah. Ginaon sih mah eta ngeunah kitu mah. Nah banget. Ngeunah mah. Nah, oh huntuan. Tapi telepel ama ijama telepel kos kieu teh sebenarnya Oh huntuan, tong dipicun nya ku aing di. Ieu telepel kos kieu teh mah. Ngasaan heula ge coba menang indung teh. Buset geuna banget. Telepel jangan kieu mah. Telepel beak tilu. Ari anak aing bedegong-bedegong teh. Telepel ada hasil kieu teh jamaah. Teu ngeunah. Ai si Dodo ka mana si Dodo teh nya can datang. Nyaho tadi kan hik hayang naon jajan. Sieu teh dibere dia. Teu ngeunah mah. Aing nek mangkat itu naon. Telepel mah kos kieu mah teu ngeunah. Aing nek mangkat itu heula, si Ejo engke uruskeun adi sia bere jajan. Aing nek ngitukeun kangkung, nek ngerincik, nek kuli aing mending we lumayan pakai meuli beas. Telepel mah teu ngeunah. Geus tara meuli beas sudah menian, aing jadi bingung kudu kuli wae. Teu ngeunah mah sih teh mah. Teu ngeunah. Nah, teu ngeunah geus beak 10. Teu ngeunah deui aing. Ngagoreng menang indung lain mah dinikmatin heuh. Disyukuri ya. Teu ngeunah mah. Aya teu ngeunah mending geus beak 10 gebleng. Aing nyebut teu ngeunah wae buatan aing. Pas di Hongkong ngeunah kan. Beri pada ngadaharan angin. Teu ngeunah mah. Eta pelan teh asa kadari teh mah. Angkatan heeh. Angkatan. Heeh. Abakan Oi. Oi, Aing jajan, Mak. aing jajan. Aing jajan. Tah, eta tah aya cimpung sia. Embung aing jajan ada mah. Tuh menta tuh ka teteh sia tuh, teteh sia tuh. Teh. Duitna ka mana kan kedekeun biji. Ih, budak jajan. naon sih? Jajan teh perut teh. Ih. Aing jajan. Ai teh meni jajan wae pagawe teh meni. Ya, manis lah temen. Mama kirim. Ai sia kudu Aing jajan. sama bola banget ya teh. Aing teh kena. Iya. Kudu jadi kudu terus kita anak teh. Meni Oke, Bro. Naon si Dodo jajan naon? Jajan enggak? Meni riwah mah kamari istri bere gope. Keur 3 poeun gope teh. Bara poe. Heeh. Eta sia mah meuli koret-koret ting ampun dengan eta duitna di Hongkong enggak manakeun mah. Juga nama pakai mahudi Naon lalaki si Dodo? aing mah. Ih, eta keur ngajahitan heula ieu. Mama bukan gitu. Oh, Minta kudu kamar eta itu. ya. Oh, tah eta ngadahar eta tah. Cimplung asaan tah ngeuna tah. Embung. Eta sia ge embung teu beuki beak 10. Doma yang meser es krim. Ijah, Si mah bere heula eta budak. Ari sia lalaki di imam. Tuh minta tuh kasih ijah tuh. Ih Gusti, ya Dodo. Aing Aing mah geus pusing, boga adik ka sia mah hayang jajan ya. Ijah Ya, dengekeun. sia daripada jajan we. Tuman. Siapa? Ya ngarasa beuh. Oh, siapa? Menit tuman. Jadi daripada jajan we olok duit. Ijah, izin teman-teman. Cau we, sabar bukan cau. Meni neman-neman teh. Teh, Bro. Geus teh dahar cau we, dahar cau. Eta bisin gede tungguan batu, aing nek kangkung beuh. Minta duit. Oh itu ka eta sia tuh, loba tuh. Geus eta hakaran we cau ta Dodo. Aing Meni mah lemeng. kuliah. Eta daek ku eta di jajalan nangka. Teh. Sia teh bareng-bareng teh Dodo. Ku aya di jajalan ieu. Meni neman-neman teh. Yang jajan Jajan wae tadi, ya masih kurang kene. Jajalan ku eta ya. bung eta. Meni nemen banget sih. Duh, rongsok ya rongsok. Nah, rongsok anu jual rongsok ya. Aduh. Tuh, babeling kita mah euy. Rongsok. Aduh. Rongsok. Rongsok. Si Dodo belon-belon teuing nya. Ngono jajan ayo. Meni tinggalkeun molor tuman budak geus teu bakeut teh. Laparin mangan hara caus sih beureun anjar kus monyet. Molor Duh, rongsok ya. Duh, teuing anu teu meunang nu ngajual teh lah. Rongsok ya gimana? Ya, duh. Nah, eta aya budak kada ceurik da. Saya si Ujang pun naon ya? Si Ujang ge ceurik wae ya. Naon Jang? Aduh, teuing. Yang jajan. Ya enak kieu. Di mah aya teu rongsok naon ke di sana melon teh gas
Sok dibere duit ku. Baraha. Mamang 5.000. 5.000. Heeh. Bisa beli es krim teh, Mang. Bisa. Jajan, udah jajan. Ayo. Sok dibelikan. Udah nyambang di jero nya di tangan. Dibayaran lah. Tungguan di dieu nya. Kita Iya. bere duit ya. Dibere duit 5.000. Asik. Ulasian. Ayo. Amang Tungguan ya, Mang bager. ya. Ayo. Aduh, enu ngajual rongsok euy. Kayang jajan. Mang, Nah, iya lupa Mang, aduh, tuh. bener jang ka dia. Ayo. Wah, Tuh, ayo lupa mah nya, bener dodonya. loba. Dodo bonang duit kan 5.000 ke pakai jajan dodo. Ditambahan dari kieu mah. Ya, Lupa nya. aya teh gas di imah Mas Melon. Nah, gas teh naon sih? Gas dapur teh ya, yeuna gasna anu melon, nu hek Melon, nu hejo-hejo. hejo, Oh, bulut. dibeli. Anu di kompor. Aya, Ayo, eta. ayo copot ayo. Ayo loba tuh. Heeh. Sok kafe ieu kan atuh Oh, asupkeun. nya ayo, Tenang tenang ya. we. Tapi Ayo. dodo menang duit kan ya. Menang duit. Kita Bayar ya. Heeh. kedeng aya kene dodo ieu nya. Heeh. Dodo nya. Ayo. Ayo, ditungguan ku Amang ayo. Asik, dodo menang duit. Menang loba ya. Ah, nang rongsokan teh ah. Duh. Duh. Untung ya. Aduh. Alah. Alah ya. Mang, Nah, terus kieu lain, Mang. heuh, jang. Heeh. Eta Mak jang. aya di itu di jero. Aduh. Supkeun ya, Mang ya. Supkeun Iya, we. ieu bae bawa teu. Hah? Bawa Di teu. montong jeung macul Heureun di ge. jero heureun. Ayo, geus dah. Yang penting dodo menang duit 5.000 pakai jajan. Krim. Ya, ayeuna dibayar ya, langsung ya. Mana duit kan? Ayeuna menang duit, dibayar ku Amang. Mana? Tah. Yang 5.000 dodo. Ih, receh 50.000. Menang pakai beli es krim kan? Asik, dodo bisa jajan. Dodo bisa es krim menang duit tuh. Jajan yuk. Ente naon, ayo dodo yang penting bener buat duit ya jajan yuk. Bisa es krim yuk. Mal ieu. Embung. Ih, dodo. Pada itu Ayo mau jajan. Jajan moal. Ih, ayo ngilu yuk es krim yuk. Meser yuk.